Sampurasun patepang deui dina acara si Caki. Dinten ieu Mang Mitra sumping deui ka si Caki disarengan ku Aa Diki, Gepi, Gea sareng Talita. Barudak dinten ieu dinten naon? Minggu. Dinten Minggon. Dinten Minggon biasana angkat ke mana? Ka gereja. Di gerejana bade naon? Abadah. Bade ibadah. Barudak sadaya urang kedah ibadah. Upami dinten Minggon kedah ibadah, kumargi Gusti nyangemkeun dinten Minggon teh dinten istirahat, dinten sabat. Urang aosnya kita dina kitab Budalan 20 ayat anu ka-8. Masing gumati kana poe sabat kudu disucikeun salalawasna. Aya genep poe pikeun maraneh barang gawe. Ari poe nu ka-7 eta teh poe reureuh, poe kagungan kami. Dina poe eta ulah aya nu digawe, boh maraneh, boh anak, boh badega, boh sato. Nya kitu keneh jalma asing anu ngadon hirup di negeri maraneh. Di jero genep poe kami pangeran ngadamel bumi, langit, laut jeung sanis karaeusina. Dina poe nu ka-7 kami reureuh. Kusabab kitu poe sabat diberkahan jeung disucikeun ku kami pangeran. Nah barudak janten dina dinten Minggon urang kedah naon? Ibadah. Upami kanggo murang kalih namina naon? Sakola naon? Sakola minggu. Janten orang aya sakola minggu di dieu nya. Nah barudak sadaya upami dinten Minggon barudak sadaya kedah ngiringan sakola minggu. Dina YouTube Beja Kabungahan aya program si Caki. Barudak tiasa nonton si Caki. Emot dinten Minggon dinten ibadah urang tiasa ka sakola minggu tiasa oge nonton program sakola minggu si Caki. Ayo urang dadah ka penonton, dadah. Dadah.